tahun hareup mah abi hayang kuruban Kang. nya alus mudah-mudahan we kelaksanakeun matakna kukumpul ti ayeuna gitu. Nah, kukumpul ti ayeuna, kukumpul duit eureun Kang. Maksudna kukumpul duit ti ayeuna iroh. Kudu ti ayeuna Kang. Pan ayeuna mah keur teu boga duit, ha? Ya teu kudu ayeuna pisan, eta mun boga duit kumpulkeun dengan ti ayeuna. Terus mun eueuh duit kumaha Kang? Anggar kudu ti ayeuna. Nya ulah waka itu boga duit mah atuh jang naon ngumpulkeun naon. Cep Akang tadi kukumpulna kudu ti ayeuna. Maksudnya lamun ayeuna boga duit kumpulkeun ayeuna ti ayeuna lah gitu saeutik-saeutik. Terus mun boga duit loba kumaha? Anggar kudu saeutik. Nya halus beunang loba mah. Kumaha sih lieur? Cenah tadi kudu ngumpulkeun saeutik-saeutik. Mau maneh lah. Sing bener geudak Kang ari ngabejaan teh ulah sok setengah-setengah, budi lieur ka abina.